Barang anjog ketingali Mahaji Bumirda jeung Pak Haji Hamid karena rangtung harapan pantok nyengeurepan salah saji dokter. Urang buru-buru nyamperkeun ka eta dokter bari pok urang cumarita. Pak Haji, Den, kunaon eta maneh baleureum kitu eta beungeut? Henteu Pak Haji, kela sadap. Kumaha Uten Pak Haji? Aduh, itu jadi gawat, Den. Den, Uten koma, Den. Cek Bumirda harita ngabejakeun bari jeung cari mas-bas ku Cimata. Koma, Bu. Koma Haji. Nya, Den, doakeun we atuh sing aya keajaiban. Cek Mahaji harita bari jeung usapan kana tonggong. Pak dokter teh itu keur ngomongkeun dia teh. Coba Pak dokter jelaskan lagi. Betul apa tidak itu si Bapak Perdi sama si Uten itu tidak sama darahnya? Iya. Setelah kita periksa dan hasilnya tidak ada kesamaan antara Pak Perdi sama pasien. Kumaha atuh, Den? Kudu ka mana deui atuh milarian donor? Bumirda harita cerik terpukul pisan batina ngadenge si Uten anu keur koma di rumah sakit. Geus kitu eta dokter pamitan tur ngaleos asup deui ka ruangan si Uten. Geus kitu Pak Haji ngaleret berjeng pok cumarita. Den, kunaon eta beungeut baleureum kitu? Hah? Aya naon? Abdi teh aduh, iya kudu kumaha? Abdi nyari ustaz. Naon kunaon ai Deni kunaon? Ya Pak Haji, abdi teh bingung atuh. Ini teh itu teh ieu. Geus naon baka jeung ceurik atuh, kos lain lalaki wae ah. Maji, abdi teh teku itu, teku iya, beli teku hanteu, Maji, abdi teh bingung. Mahaji ge ngilu nimrung pok cumarita. Aya naon dan kakak cucu ngomongan kitu atuh sok-sok wartoskeun. Pok deui urang cumarita, baja tenang-tenang ku urang. Pak Haji. Bu, punten Bu, itu Bapak caroge Ibu di ruang IGD, Bu. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Biar kageruhan ke Ibu kan kabujang ngajoprak di mana, Den? Itu di payun aya nama ke ruangan UGD di Canak, Bu. Dilebetkeun ke ruangan UGD aya nama. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Kumaha tuh Pak Haji? Ayo wae nama urang kaditu atuh. Mah Haji di diantosan heula nya. Bapak jeung Neng Mirda jeung Sinden erek ke ruangan UGD heula. Ya Allah, naon deui Mah Haji sakedapnya. Astagfirullahaladzim. Geus kitu mah urang ngaleos tiluan ti eta tempat, tapi Bu Mirda teu bisa gancang lempangna. Ku ayana leuleus Bu Mirda na waktu harita jika anu teu daya teu upaya. Dan ayo Bismillah cikiat Gusti kiatkeun abdi Gusti. Ayo Den, Papa kunaon atuh ke ruangan UGD uli teu hanteu. Cek Bu Mirda anjeunna sajajalan bari jeung ceurik. Oge manehna kokoloyongan pisannya dicekel atuh ku urang leungeun nu kencana. Nu katuhunna ku Pak Haji Hamid kakarek manehna bisa aya kaseimbangan pikeun leumpang. Urang teu loba dongeng teu loba carita, hayang buru-buru tepi ke ruangan UGD meuni asa kulila pisan na waktu harita sabab nuyun Bu Mirda anu sasampoyongan leumpangna. Bu Mirda sajajalan ceurik berjeng gegerawan ka salakina, tapi Bu Mirda kurang daya anjeunna jiga anu leungit kasaimbangan turta jiga anu leungit tanagana. Meureunan mah leuleus teu ku hanteu ku musibah nu kajadian ka anjeunna. Teka catur di jalan berijeng mawa Bu Mirda nu sasampoyongan. Geus kitu atuh go ke ruangan UGD bulubus teu urang asup ka jero muru karanjangna Pak Hadi. Berijeng dituduhkeun ku urang ka Bu Mirda tetelana waktu harita aya 2 dokter anu keur upaya nyalametkeun Pak Hadi. Ya Allah. Kenapa atuh?
Bumirda ngedaprak teu daya teu upaya kapiuhan na waktu harita. Geus kitu atur teh dua satpam nyampeurkeun tuluy ngabantu urang naikeun kana ranjang rawat na waktu harita. Sabelah katuhu Pak Hadi keur ngajoprak, sabelah kencan aya Bumirda anu keur ngajoprak alatan kapiuhan na waktu harita. Astagfirullahaladzim. Tekuhan teu Den Neng Mirda kalaka kapiuhan ningali carogene kumaha atuh ieu teh. Nya Pak Haji, mudah-mudahan sih jalan Pak Haji. Geus kitu dokter ngagarawan ka urang jeung ka Pak Haji. Pok dokter Cumarita. Iya Pak, Bapak sebagai keluarganya pasien ini. Iya dokter, saya keluarganya, ini juga sama keluarganya. Bagaimana dokter? Kondisi pasien ini harus segera dibawa ke ruangan ICU dan harus segera diberi perawatan yang maksimal. Kenapa ini dokter? Kami belum bisa memastikan. Kami akan terus berupaya untuk mengadakan pemeriksaan. Iya dokter. Cuman pasien saat ini membutuhkan oksigen karena ada benturan di kepala. Kebeg teh urang agebeg atuh joy na waktu harita. Tayohna murid Pak Hadi teu sadar sababnya pisan atuh ditenggel ku si Adang ku batu anu gede pisan tina luhureun mobil. Untunganan Pak Hadi masih kena bisa ngarenghap. Iya. Den. Iya welah ayeuna mah. Geus kitu mah atuh Pak Hadi dek dirawat, tur teh Pak Hadi dek dipindahkeun ti ruangan UGD ka ruangan nu lainna. Den dek di dieu lah. Pak Haji atuh ieu nuturkeun lah ieu nya. Be apa ke tempatna. Muhun atuh Pak Haji, abi di dieu heula. Geus kitu mah atuh geuleuh ge Pak Hadi teh dibawa dituturkeun ku Pak Haji Hamid tur tadi barengan ku sababaraha suster jeung perawatna waktu harita. Geus kitu Bumirda atuh ngulisik tur teh beuntak ningali ka urang. Den, Bapak mana, Den? Kali itu Bu dialihkan ke ruang rawat. Tapi tenan naon dah salamet Bu. Salamet Den. Muhun Bu bieu ge nyarios ka abdi naroskeun Ibu. Naroskeun Den. Nya naroskeun Ibu bieu ge. Urang di dinya ngawadu jeung ngabohong supaya Bumirda regreg tur teh Bumirda tenang. Geus kitu mah tubuh Bumirda teh diuk tuluy turun tina eta ranjang barejeng digendeng ku urang kaluar ti ruangan UGD. Bingung kudu ka mana nyusulna urang na waktu harita. Geus kitu mah urang buru-buru ke tempat daftar naon nu dianjurkeun ku satpam tadi. Bumirda anu daftar na waktu harita. Tur teh Bumirda ge apaleun yen Pak Hadi teh dibawa ka ruangan ICU.